blang 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 kaset jaipong kadenge tebak tung ting tung tung langsung mekawet tadi sholat ngoblok kasurupan. Hati-hati bisi preman karak insaf dari sholat Allahu Akbar imah dekat masjid mikir tak preman seleng lain sepentin wes modar ngoblok kasurupan tak preman nu ripuh nu celi dangdut ripuh ngebor ke sholat cek malaikat iya colokon aing teh nu karar ieu ceuli kagoda benar komo liang handap ngalaman sia keur salat nahan hitut aya sia mending gerebeg tawak nahan hitut nah ngalaman aing ngabahas ke sabab aing ngalaman milu berjamaah hari imam aki-aki dibatalkeun nya sarokat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang tungtunan wayang hitut eta salat di tukang amek-amekan ku kulutus goblok imam lin buru-buru aing teu kuat pan imam teh nya hosiar rek hitut imam mah tenang di hareup nu salat nahan hitut pun kadepruk ruku mending soal tak bujur dasian ngabeledag tapi hebat jago eta jelema nahan hitut geus nyedek kana gerbang liang oge kadepruk sujud nongeng nilep bujurna bertahan bener nepi ka diuk tahiyat ngabirgidi dar di hareup imam assalam joger nembak masya Allah geus ngarobah aqaid da jelema teh aya salat tadi awal ku takbir di akhir ku salam lain di akhir ku hitut cing atuh assalamualaikum heula assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ceger nembak bebas sok karena irung imam sugan puak yang dicekek mas ya Allah ya Rabbana sok ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah ku salat rumasa jauh kene bener tapi sok senajan gitu sing dihampura kakurangan ibadah salat urang ka Allah bari urang teureun-eureun terus nyampurnakeun ilmuna di mana dina rutinan minggonan da eta ilmu-ilmu pokok jang nyampurnakeun ibadah mah rutinan disebut obat mah obat wajibna rutinan aya muludan rajaban kieu mah gebyar disebutna vitamin ieu mah vitamin disebut vitamin teh kudu menyegarkan naon sababna dinu kieu mah apal nu teu pergi ngaji ge aya anu tara salat ge aya di dieu mah mantak kudu dicengiran we kudu lalaunan nyekek kena lamun dinu wajib mah rutinan minggonan eta mah penggemarna khusus mantak wajah baru wajah lama we bah ohim bah ajum eta teh bah manta eta we ngaradu bako itu anu sok neangan tembok geuning aing ngajina teh jangan lempengkeun tonggong dah eta teh strategi eta teh sabab lamun tonggong geus nempel kana tembok majelis ngeunah nilepkeun hulu gitu. Rutinan mingguanan mah eta-eta keneh pesertana tapi gebyar model kieu mah di mana-mana araraya sugana dibere seger mah dibere vitamin timbul tah semangat geuning resep ngaji teh engke mah arek milu rutinan meh roba dulur sugana mah renang hidayah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal ngukur ku salat urang masih kena jauh ngukur ku puasa Ramadan urang can aya nanaonan diukur kemuliaan urang ku puasa urang jajauheun kene kualitas puasa Ramadan urang boro-boro ningkat kana khususil khusus hayang nincak puasa khusus ge can bisa urang mah Ramadan karak puasa umum kan ukur mampu nahan lapar haus wungkul panon mah teu milu puasa bibir teu milu puasa
aya aturan keur puasa biwir lain baseuh tadarus maca Quran ngabuburit di jalan ngagosipkeun tatangga nu ngiridit motor aya nu kitu di dieu nya teh dieu pugu mimitina beda ngorejatna ge kanyahoan ngabuburit lain tadarus ngagogoreng batur ngagogoreng tatangga ngagosip ka ditu ka dieu tuh jauh panon masih kena loba maksiat keur puasa can bisa mempertahankan pahala Ramadan karak ningali aurat awewe geus leungit ganjaran akang mah tiap Ramadan ge di jero imah tara liar jangan jaga supaya pahala Ramadan tetap aya tadarus akang di imah terus di isuk nepi ka magrib antengnya kadang-kadang nyetel TV da teu naon ustad nyetel TV ge nya dina TV na pengajian mau pengajian Ramadan mana TV oge di isuk eta pengajian nepi ka magrib nya henteu pengajian terus eueuh iklanan aya iklan mah tah eta acara ngaji iklan gift merawat kecantikan kulit anda di papai neleping-ping entong RT kiai ge molotot berarti normal kiai daripada melototan bujur kebo mending eta macam-macam komo hand body setelah lecek ulah waka film pak geus ruksak na TV aya mah iklan geus ruksak tibang iklan permen kudu nongtotkeun bujal awewe naon hubunganana permen jeung bujal awewe emang zaman ayeuna aya permen rasa bujal tuhnya pinterna Yahudi di dunia hayang ngancurkeun Islam di Indonesia lain ditembak lain dibom lain pemuda-pemuda Islam Indonesia remaja-remaja Islam Indonesia dihancurkeun ku tontonan ku budaya ku pakaian secara tidak langsung geus ngagerus karena akhlak-akhlak barudak ala hancur lingkungan geus hancur nepi ka pasantren-pasantren ayeuna mah keuna ku virus ai baheula mah nu masantren teh santri geus nyorogeun kitab kaajengan balik ka kobong dibuka deui eta kitab dibutolaah bisi salah logatan urang pan budak ena mah lain kana game main ludo di kobong nya hebatna Yahudi ayeuna kitu ngancurkeun Islam di Indonesia sabab pelor Yahudi nu disebarkan di Indonesia tilu jangan hancurkeun Islam lain bom lain granat lain bedil nu kahiji ibadul muslimin an islamihim maranehanana berusaha ngajauhkeun umat Islam tina ajaran nasorangan keun bae ngararaku Islam tapi usahakeun umat Islam Indonesia supaya bodoh teu apaleun kana agama nasorangan mentak ngeri zaman ayeuna mah budak karak asup SMP kelas 1 geus eureun ngaji cicing anak sia bener-bener bahasa ka madrasah geus teu beukieun budak ayeuna mah gengsi nginjak remaja 16 tahun 17 tahun geus gengsi mamawa Quran ka imah kiai urang mah baheula geus remaja teu gengsi mamawa Quran asup SMP kelas 1 geus eureun ngaji ku indung bapana ge didukung oh capek maneh teh ngaji pan sok ke sekolah sore balik maghrib geus maghrib kudu ka pengajian capek geus eureun ngaji mah di imah we ngaji mah di imah mah lain ngaji pasea jeung indung bapana perebut remote mantak nu nyitak budak bodoh dina agama lain batur tapi indung bapana keneh loba kolot ayeuna mah peduli kana TV peduli kana sinetron kana hiburan tapi teu peduli ka anakna sorangan bari jauh jeung agama ulah waka di akhirat lamun kitu carana karipuh nu karasa ku indung ku bapa di dunia keneh bakal karasa akibatna teu saeutik zaman ayeuna loba kolot rumahu gering nangtung ngalang layung yang hareupan tingkah laku nu jadi anakna bahkan teu saeutik ayeuna loba kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna terus encan di akhirat loba budak ngagusur indung bapa ka neraka ulah waka di akhirat di dunia keneh geus nyiksa dititah geus ngalawan budak ayeuna mah
beda jeung baheula. Nyai ka dieu muhun mah pangmeserkeun tomat cabe ka warungnya emak bade nyambel teu loba tatanya budak baheula mah indit ka warung. Jang ka dieu muhun Pak pangmeserkeun bako jeung daun kaungna jeung pahpirna abah rek ngarokok baheula mah bako daun kaung. Indit ka warung teu loba tatanya. Sok budak ayeuna titah mantak nyeri hate. Yang dijang ngolikeun samsu sabungkus. Buru ka warung bapak rek ngarokok. Lain indit ngagerung-gerung motor budak teh. Gandeng ka warung buru beli rokok bapak rek ngarokok. Empa jauh teuing ka warungna nitah nu sejen Pak. Rek ulin soalna barudak geus nungguan di jalan Pak. Haleos. Bapana molotot. Jeung bapana nyaho ge mah dicekek ti orok ya budak. Baheula rek ngaliwatan indung bapak dodongkoan, "Ma Pak, punten abdi bade ngalangkung, ma bapak geser calikna saalit bisi kadupak ku abdi." Nikmat hate indung bapak ningali mulia akhlak nu jadi budak. Anak orang gitu teh ngaliwat ayeuna. Dileyek indungna. Indungna jajalaneun geus eueuh permisi pura-pura teu neuleuh budak teh. Mereka nyungsep indungna. Cek indungna mah gua asyak yang lempang tuh mana di jalanan tuh. Oh untung tuh kaliyak hulu ge anak jurig tuh gitu mah teh. Bapana ngajepat di tengah imah dilengkahan seak gua jeleng nincak beheung bapana. Ih salah saha. Itu gara era rek ngaku. Salah saha mumun yayah Tati Oding dengekeun Udin Pepen dengekeun Jajang salah saha. Sia nyalahkeun budak sia hayo. Budak mah kos kacang ai kacang kumaha tuturus. Sia nyalahkeun budak hayo. Budak mah kos kacang ai kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang milu nangtung, tuturus dek-dek kacang milu dek-dek, tuturus nanggu yupuk kacang nage ngalayah dihandap. Budak kos kacang tuturusan kusaha ku bapakna sama bapak nu boga tuturus. Kebon kacang indungna berarti kabagi tugas kabeh. Tugas bapak ngalelempeng tuturus, tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah barala sok loba oray tuturusan ku bapak nari hayang boga budak soleh kolot baheula mah geuning kieu memeh magrib. Jang samping mana? Di kamar Pak. Kopiahna di kamar. Baju iya Pak. Nu bersihnya ka mana Pak? Urang ka masjid magrib. Lami kene Pak ti ayeuna urang berangkat. Ieu bapak geus make samping make koko geus make kopiah. Hayu berangkat. Jeung bapana init ka masjid eta tuturus. Nyai ngaos pre mah di Pak Ustadna, di Pak Ustad pre, di imah teu pre. Quran mana? Di kamar mah canak ka dieu jeung mukenana. Hayo wudu urang berjamaah di imah jeung mah salat magrib. Beres salat magrib hayo ngapalkeun Quran di Bandungan kumaha urang ngaji nepi ka Isya. Nyai bisi poho tajwid jeung mahrojna di Bandungan kumaha. Saya kitu ka putra ibu. Ibu kitu teu? Sok sia nyalahkeun budak hayo. Geuning sia nu kitu teh. Beda jeung zaman ayeuna pinter nitah wungkul tolot ka anak tapi teu mampu jadi contoh. Memeh magrib kos weuh molotot ka anakna. Ka masjid itu baru udah geus ngalalabring sadep. Nah ieu teh ulin we sia mah. Bapana teh init-init. Mulai bapakna leungit wibawa. Di mana bapak geus leungit wibawa naik amarah anak mampu ngalawan kana jadi kolot. Kumaha cek anakna? Bapak ge tara ka masjid. Bapak ge tara salat. Sok sia lamun geus dibalikeun ku anak kitu rek kumaha ngomong kumaha? Tuturus salah. Nyai ngaos. Tapi indung lain nyeker Quran lain, nyeker remote. Aya nu kitu. Eta geus aya deui wae. Ti dieu mimitina.
kabudak manitah ngaji indung nama nonton TV bapak nanya kitu deui kana berjamaah teu beuki bener mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan bener komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corencang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untung aya tihang hiji nyelap makana salah DKM yo palurah dengekeun nyeun masjid teh ulah kieu lamun nyeun masjid zaman enak kudu paloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ieu mah loba ting tihang di luar ieu mah cuma tihangna jero pinuh weuh hebat masjid di Ganasoli mah ih hebat mewah lohor asar maghrib isya subuh pinuh kudu salat kutihang insyaallah pinuh beda pan kanu anyar masuk ke sono tapi tadi laporan cek Kang Ustad DKM pinuh aja alhamdulillah Ramadan mah saminggu rata-rata saminggu taraweh biasa kau minggu kahiji malam kahiji mah taraweh full imam taraweh teu kabagian tempat kolong bedug nungguan minggu kedua mulai babak penyisihan 2 jajar laleungit minggu katilu tah mulai perempat final tinggal 4 jajar minggu terakhir Ramadan final taraweh tinggal 4-an imam kokol bedug pasaran eta we garoblog jelema teh pagede-gede nyeun masjid Pak Mung geus sianana tapi di dieu mah insyaallah pinuh jumaah mah insyaallah ya masjid sing jadi saksi di poe kiamat tak taras kakang haji sim kuring namanya umroh di Masjid Nabawi sok itu gede na luasna bisa jutaan katampung tapi aneh di luarin Masjid Nabawi loba masjid-masjid laleutik aya Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Ali bin Abi Thalib, maka aya Masjid Bilal atuh cukup we Nabawi ge sakitu gede nah tapi kunaon aya masjid-masjid di luar Nabawi eta teh tilas bumi-bumina para sahabat itu Masjid Abu Bakar Siddiq tilas bumina Abu Bakar Siddiq didamelkeun masjid bumina Ali didamelkeun masjid kusaha ku aranjeunna nyalira kapungkur ketika Rasulullah ngadauh man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah sing sajelema nu nyieun masjid di dunya bakal dipanggieunkeun hiji gedung di surga pan Sayyidina Ali ngorejat ngiring di bumina Rasul kulem saur Sayyidina Ali Gusti tanah palih ditu eta teh kanggo abdi leres jangan rumah tangga anjeun di dinya bade dabal bumi ayeuna abdi hoyong ngalih saur Rasul anjeun mung ngahiji jeung mitoha di dieu da mertua ka Rasul teh beuneuran sanes kitu Gusti abdi kabita naon hoyong gaduh gedung di surga peperihun di dunia abdi ngaheuheurin salira atuh di surga mah hoyong gaduh gedung abdi terus mungkin di mana tos di damal bumi ku abdi rek dijieun masjid jadi bumi-bumi sahabatnya di damal masjid dah yang boga gedung di surga jadi kita surga teh soranganeun di itu gedung nanti urang mah lobaan ke sagedung teh ureunannya nya tergantung kena nyumbangna gede meureunnan di hareup dari yukna Pak Imaran gedungna gede Pak Imaran anak nyumbang sedengnya di tengah-tengah nyumbang seeutik kolong bedug ke Pak ya masjid bakal jadi kendaraan di mana nyebrang siratal mustaqim nganterkeun ka lawang surga na Allah ya masjid ngagero ya masjid hei nu nyumbang kaula panggedena hayo naik ti heula nu panggedena ngabring tiluan nu nyumbang sedeng hayo tengah breg rada loba nu nyumbang saeutik kolong bedug patumpuk di kolong bedug loba akan bae di kolong bedugnya nu penting mah kabawa
nyekalna sing tageh beusir agrag siang teh netu nyumbang cek masjid sorry ya dadah ditinggalkan. Asep urang teu nyumbang duit teu boga nyumbang tanaga ge teu milu macul-macul acan teu milu ngaduk-ngaduk acan teu milu ngakutan batak-batakna acan da geus laleuleuh tanaga atuh pikiran heuh naon deui nu kudu disumbangkeun tapi hayang kabawa hayang kumaha carana tuh geus dijieun sok i'tikaf makmurkeun ieu masjid. Hei masjid anjeun mere teu duit henteu tanaga mantuan juga ngaduk masang keramik ngakutan bata ente pikiran-pikiran tarada nyumbang eta mah kumaha rada nyumbang meski geus dijieun kuring sok pangheulana datang berjamaah bahkan pangrajina kuring tiap waktu teu katinggalieun ngamakmurkeun masjid cek masjid masuk eta keur mah teh nyumbang teu daek mantau ka masjid tapi gogorowokan yang milu mau diajak sorry beres mulu dan pinuh kayaknya sapoe mah kan itu na poho deui sing menang hidayah amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah mudah kemuliaan di hadapan Allah ku puasa urang masih kena jauh mudah kemuliaan urang di hadapan Allah ku haji umroh urang maaf rumah siapa haji ibu haji lamun ngudag kemuliaan di hadapan Allah ku haji umroh urang can aya nanaonan haji umroh urang jujur balik di Mekah karak menang kopiah bodas ngasaan ceurik salat teh di Masjid Haram di ditu dah reupeun aya Ka'bah komo nu kakarak mah karak ningali Masjid Haram lagi geus rebeh-rebeh kamari aing keur umroh aki-aki gigireun orang Cisaat tamilu kunaon bah loba dosa berarti ya keur ngorana bader aki-aki sok nonton film baheulana meureunnan layar tancap baheula balik nonton leungeunna bau tarasi meureun heuh nongtonna deket warung di warung aya atuh ngares wae pikiran teh bah kuring ge sarua loba dosa jang haji naon Ka'bahna di mana di jero rebeh geus siap besi magrib manten adan manten orang neangan tempat di jero deket Ka'bah ayo bro talbiyah sunat labbaik Allah batur talbiyah mungkin ngagoak wae keur mah ingat sedih loba dosa ditambah ku talbiyah mungkin sedih geus repeh Allahu Akbar Allahu Akbar adan haram eta nu ceurik aki-aki langsung repeh aing reuas sieun pingsan jadi jempling aki-aki ya kunaon bah RCTI ngadenge adan gitu di imahna berenang na TV ieu mah asli RCTI ge menang ngarekam ti dieu untung ente ngajawab oke eta yakin begitu asup ka haram brai Ka'bah naon rek disombongkeun karak ningali rumahna bumina baitullahna geus nyurucut cai mata sombong anu salila ieu sok dipapake ku urang di imah leungit di ditu mah ek sombong ku harta mameh init ka Mekah di dia asa sombong harta ngarendeng jeung tatangga nu miskin mending ngajauhan sieun katempelan sangsara sadar euy moal jadi jelema beunghar lamun eueuh doana fakir miskin bener teu karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga meuh ditutupan kabeh kacana sieun tatanggana mari lu naik padahal tatangga nage nyahueun eta mobil teh 4 tahuneun sadar tah da kadenge tina mengkolna rem mending ngajerit mending kiridit cenah beda mending sombong sia teh jabatan ek disombongkeun maaf keur dilemur sombong ku jabatan mung wauh jeung rakyat nu dihandap moal naek ka luhur lamun teu dianterkeun ku nu handap bener teu
makana keur cicing di luhur sing inget kan nu dihan sabab nu dihandap mah eta geus salah deui wae ngomong. Ya Allah ulah sombong ku ilmu kanyaho maaf di dieu menimung di nasehatan ku sahanapeun asa aing pangnyahoana las ya budak kamari sore nyaho naon punten Kang sadar masing-masing punya kekurangan geus nepi maka Mekah geuning eueuh nanaonan loba nu leuwih nyaho tibatan urang loba ulama-ulama besar di Mekah Madinah Masya Allah ulah kasep disombongkeun asa pangkasepna sorry nepi ka Mekah loba nu gararanteng nepo Arab Saudi Mesir Turki bararodas mararancung jararangkung loba nini tita tarajong tak kuring teu pede kamari lempang teh hotel ka haram teu pede hareupeun Saudi jangkung aing penek gigireun Mesir mancung aing pesek belah dieu Turki bodas aing geuneuk puas ya puas tungkul we bari mundur tok nu karasep ti heula kuring nu goreng di tukang syukuran bae ka Allah ya Allah nuhun sakieu ge tos direzekian ku Gusti tiasa ka dieu unggal taun nuhun Gusti nuhun eta geus disyukuran dihibur hate ku Allah burudul ti tukangan kuring rombongan Afrika negro aing ngahiji di dinya jadi pangkasepna dirinya aing kitu we geus gelis ek disombongkeun maaf hei lilis euis epon dengekeun ebah dengekeun acih dengekeun geus di Mekah jadi goreng nempa awewe gareulis Libanon mararancung loba lalaki marolotot nang diciwitan we bujur ku pamajikan molotot wae panon cek kuring nyeri neng ih nyiwitan panon molotot wae oh atuh aing peureum nu geulis katabrak wae cemburu pamajikan teh tanda cinta berenang ya iyalah maaf ceurik ningali Ka'bah leungit kasombongan ai balik ti ditu jadi sombong deui canayana naonan keur salat di Mekah ceurik nepi ka dieu Pak Haji sok ceurik di dia salat kemana air mata muji tinggalun di Mekah Haji Bu Haji maca salawat jaroh ka Rasulullah babu salam asup ka raudhah assalamu alayka ya Rasulullah nyurucur cai soca balik di Mekah di Madinah eta haji di lemurna maca salawat henteu ceurik deui kemana air matamu ji sebeak di Madinah mantak sing bisa ka ditu deui haji umroh capek tapi teu anu kapok komo nu teu acan hoyong narasib hoyong sing narasib ku barokah Rasulullah SAW ku tarbiyahna Rasulullah amin urang ngamuliakeun ngagungkeun Rasulullah urang sing bisa ngasakeun nikmatna maca shalawat di paeunan maqam Kangjeng Nabi Muhammad aya geus gara-gara naon atuh asep urang jadi mulia di hadapan Allah jawabanna ngan ukur hiji gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad lamun teu meunang cinta Nabi maaf urang rek ngandelkeun naon kemuliaan urang di hadapan Allah gitu jadi nu kudu diraih syafaahna cintana Kangjeng Nabi kumaha carana ngaraih syafaat jeung cintana Kangjeng Nabi tingkatkeun kualitas kadeudeuh jeung kacinta urang ka Nabi moal asup asep ningkatkeun kualitas cinta lamun teu wau heula leres sabab cek budak mora aya paribasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak cinta maka tak ada pengorbanan. Kenali dulu siapa orang yang kita agungkan, siapa orang yang kita muliakan, siapa orang yang kita peringati kelahirannya malam ini. Yuk orang ungkap deui babarengan saha asep Kangjeng Nabi nu diperingati kurang teh urang ingat-ingat Muhammadun Basyarun wa laysakal basyari banhu yakutatun wa nasukal
hajari. Nabi Muhammad teh jalma tapi luar biasa, ibarat batu permata, orang mah batu bata. Jauh kualitasnya. Nabi Muhammad yakut intan berlian permata, orang mah batu nama ngan beda kualitas. Leres jalmi Rasulullah teh sanes jin sanes jenis malaikat, tapi dari jenis manusia cuma diberi kelebihan ku Allah. Anjeunna mah luar biasa, ari urang mah jalmi biasa. Laras Rasulullah sifat arad basyariah, sifat kemanusiaannya sama. Rasul tuang orang ge tuang, Rasul lecai orang ge galecai, Rasulullah sare orang ge sare, Rasul ge didamel orang ge didamel. Ngan eta pada melana sadayana beda kualitas. Contoh sare na Kangjeng Nabi, kumaha ebogna Nabi, mata merem ati melek, socana perem tapi hatena tetap zikir ke Allah. Kitu sarena Kangjeng Nabi. Ari urang mata merem bujur melek, panon perem panu eling teh bujur, keur sare meuli teh sadar berbagai macam nada dring bararijil nu pret nu brot nu beng, beda kualitas. Leres Rasulullah ke didamel, Rasulullah ke tuang leres ngan cara-cara nu barareda. Masya Allah, jalmi Rasulullah mau ngeluar mana deh asep tanda keluar biasaan Kangjeng Nabi. Sok ungkap deui jang tambah-tambah kacinta keimanan kadeudeuk urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nu kadua tanda keluar biasaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can didohirkeun ku Allah ka dunia, jenenganana geus disebut-sebut. Ya hebatna Rasulullah can lahir tapi geus terkenal. Urang mah beda, terkenal teh saenggeus lahir. Anak kecil teh saha lalaki awewe, lalaki sangarana sepepen. Karakter kenal pepen saenggeus lahir. Rasul mah can dilahirkeun, can digelar ka dunia, tapi jenenganana geus terkenal. Allah memeh nyiptakeun ciptaanana nu ti payun diciptakeun ku Allah nur Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika nur tercipta, Allah nyiptakeun kolam tina nur, nyiptakeun lauhul mahfud, arash. Ketika Allah nyiptakeun nur, Allah miwarang ka kolam anu ciptakeun tina nur ku Allah, uktub ya kolam, kolam tulis ku anjeun. Kolam ngadeg-deg dipiwarang nulis ku Allah. Nulis naon Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus disebutkeun namina nanti payun. Allah nyiptakeun nur Rasulullah, terus nyiptakeun aras, kolam, lahil mahfud, surga, neraka, terus diciptakeun deui naon Nabi Adam, diciptakeun Siti Hawa. Bahkan eta Nabi Adam alaihi salam pan ditampi tobatna ge gara-gara nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi can dilahirkeun, can digelar, tapi geus ditawasulan, geus diperingati. Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya, dipisahkeun jeung bojona Siti Hawa. Nabi Adam diturunkeun di Bud India, Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Makana ada disebutna Jeddah. Jeddah teh naon? Nini na manusia di dinya, diamprokeunana di Arafah, panggihna di Jabal Rahmah Arafah, disebut Jabal Rahmah, gunung cinta, gunung kadeudeuh, gunung kasih sayang, melepaskan rindu ratusan tahun tepanggih. Nabi Adam amprok di dinya jeung Siti Hawa. Ya Allah, sebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya, bari ceurik balilihan sujudna luhur batu, teureun-eureun tobat ka Allah hayang dihampura tina kakhilafanana. Naon nu dibaca sali ratusan tahun anu nyebatkeun 300 tahun Nabi Adam sujud. Bawani ku seueur cai soca nu ngalir bijil tina socana Nabi Adam ngalir kana sisi-sisi batu, dina sisi batu bararijil jukut hararejo ngemplok subur, sabab tiap detik
kasiram ku cai soca Nabi Adam. Bari teliret Nabi Adam ngaos istighfar, doa istighfar diaos ku Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca ku Nabi Adam ngan lami-lami can aya jawaban, penasaran Nabi Adam gugah tina sujudna brai socara bentak katetep ku Nabi Adam bayangan etan nami begitu mulia bentuk cahaya nur Rasulullah SAW. Sabab etan nur ketika dicipta ku Allah, Allah ngadauh ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Nur kaulah nyiptakeun anjeun he cahaya jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Brai katingali ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, kantos ditingali ku abdi eta kalimat, abdi jadi penasaran Muhammad teh saha Gusti. Allah ngadauh ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad ngaran putra turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing eta jalmi can didohirkeun ka dunia jenenganan atos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah mewarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura kakhilapan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Laula lamma khalaqtul aflaq. Minta ka kaula cek Allah kalawan hakna Muhammad secara tidak langsung. Inilah asal permasalahan ayana parentah tawasul. Allah nu marentah, nu marentah tawasul teh Allah. Nabi Adam nu ngamimitian tawasul. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabb inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapana. Maka Allah narima taubat Nabi Adam. Santosna Nabi Adam nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Atau ayat perintah namun gitu cara nasib di Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimuradi. Jalma-jalma nu arariman tararak ku anjeun ka Allah jeung minta ka Allah al wasilah dengan wasilah. Siapa yang dijadikan wasilah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyiptakeun nur ti payun sehingga eta nur eta cahaya dinamian ku Allah Muhammad. Khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Kaula nyiptakeun anjeun he cahaya kalawan kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Maka dari nur Rasulullah diciptakeun alam dunia ieu jeung saeusina. Alhamdulillah. Jadi hebatna Rasulullah macan didohirkeun ka dunia ngaranna geus kusabab urang jadi umatna Nabi anu mulia. Nabi na can didohirkeun baheula